Assalamualaikum, wilujeng wayah nya bray. Tingali ayeuna posisi di daerah ieu nya Cipanongan Sukajadi ya Citarum nya. Ieu teh bah ngaranna naon Citarum buntunya. Naon? Citarum burung, cenah naon burung juga teh di Citarum loba manuk ceung teh Citarumna. Eueuh deui nyambung kitu nya bray. Tah ieu tempatan si Iman, si Juanda jeung nu lainna tah tungkep mau nangka di dieu teh aya jadi nangka. Tuh itu dua di Paraok. Aduh, di dia mah mun menang kan konten teh sok aya bebekelan. Jadi di bekelan ku si Baopung aya nangka, aya cau, aya huy, aya sampe pokona mah. Madep we branya. Tingali. Di ujung ka ujung nu si Abah cenah ieu teh. Tuh, ujung itu, ujung ieu, tuh nu si Abah mah lega sabar hektar itu mah. Hampir 4 hektar. Aduh, da si Abah mah di dieu ge kan Sultan. Matak santai si Abah mah. Santai-santai wae. Pokona mah ku si Abah mah nanaon ge digaspolkeun nya bahnya. Gaspol bah pokona mah nya ayeuna matos ya bahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.